ya lagunya yang happy lah, jangan yang galau-galau, jaga musim. Nyalah Jil, aya nama kudu nu happy bae. Soalnya aya nama abina tos move on di Yuyu. Ya bagus ya lah, kalau kamu senang, saya sebagai teman juga ikut senang. Ja, apa yang membuat kamu bisa move on dari Teh Yuyus? Soalnya aya nama abi teu sadar Jil, mun cinta teh teu tiasa dipaksakeun. Terus langkah ke depannya kamu mau gimana, Ja? Bade milarian nu nampi, moal nu gengsi, bade milarian nu rido, moal milarian nu ogo. Sayangku, I miss you. Sayangku, ku ingin kau tahu bahwa hidupku. Ternyata dunia ini sempit banget ya. Kenapa harus ketemu sama Iwan Rante? Ulah sok kitu Jil, angger bae boga kasus sama ka urang. Ya, maaf Wan, bercanda saya mah. Itu bawa apa Wan? Iya, urang tas di Warnas, biasa meuli dengan sangu. Oh, kamu mau makan ya Wan ya? Itu makannya sama lauk apa Wan? Nya biasa loh, dahar nu enak majeng semur jengkol. Sayurna sayur kol, laukna lauk tongkol, tah nginumna tong hilap, sareng teh botol. Tapi kade lamun geus dahar uras sare bari ngarengkol. Bisi penyakit kadar gula nyarangkol, sareng penyakit tungun sanesna pada nongol. Waduh, saya gak nyangka ya Wong. Kamu otaknya mah encer. Hei Jil, otak urang mah teu encer teunaeun, han urang mah dipapetan ku sutradara. Nya geus urang mah tinggal Iwan, jangan dibongkar, rahasia ini. geus Jil ulah loba kanda urang geus loyok. Lamun loba kanda bae los ka ditu kebalik. Lah, kamu sendiri Wan yang banyak kanda double kanda. Tapi Wan, saya juga lapar nih dirasa mah. Saya boleh ikut makan di rumah kamu nggak? Ngeunah bae sia nya. Padi ngece. Ayeuna yang ngilu madang, sang ujung dengan tenang meuli. Ya, maaf Wan. Tadi mah saya bercanda. Sarua Jil urang ge tadi ge henteu nya antenaeun heureuy tadi mah jeung. Hayeuna madang. Jil. Tapi kada dewek mah madangna ulah jeung semur jengkol. Lah, Wan. Terus saya makan sama apa Wan? Yang geus aya Jil jeung dewek mah. Deui mah aya lokasi. Wah, Wan, kalau saya makan sama lauk asin terus mah saya kena darah tinggi, Wan. Nyata mah gorong tinggi. Daek syukur teu kaja. Wan, tungguin Wan, saya mau Wan. Mumpung libur kuliah, mau renang ada Mas Wito. Samperin Mas Wito, lagi cari ikan ya Mas? Ye si Rama, aring buluk aranku ora bener malah kemuyu. Mana manges ngejak koneng. Mata ganti bae aran. Rinto harahap ya Mas? Rito harahap mah petinju. Penyanyi Mas, bukan petinju. Nah begejil geus nyaho penyanyi. Neangan bermasalah hirup teh. Mas Wito, nyari ikan di air susah nggak Mas? Nyahe sejil aing ngalauk di cai mah. Ai jilingas kadua gandas, katiluna pasti diegas. Lah, emang ada ikan yang di darat? Ya aya Jil, tahun 2020 hiji mah bosanan lauk di cai mah. Lamun lauk di darat moal bisa ngalawan kodrat, ujung-ujungna pasti sakarat.
Jil itu ayo tenggakan cicing nek digalak gede banget. Iya sok. Oh Mas Jil, kade silakan. Apa J 2 3. Kena Ayo Mas. bener. Mas Wito, ini kenapa? Gurame ya? Bukan Jil. Lele. Sekali lagi Mas. Lele. Sekali lagi Mas. Lele. Sekali lagi Mas. Tampaknya bocah gendeng. Tah, mumpung keur ngarumpul, kami rek mere pengumuman. Mana lu be? So penting banget. Tah, marana kudu geus nyaho Aririn teh kabogoh kami. Ah bener lu pi, ulah ngabong. Betnya Aririn bogohon ka bocil. Nyadak. Aririn mah da pasti daek kan kami mah panggeulisna di pasiripis teh. Be, gelis macet batur, ulah cek sorangan. Selain geulis mah kami mah artis nu viral saalam dunia, nu paling cetar membahana. Bagaikan tangkal cecendet yang disambar petir. Meskipun dewek artis, meskipun dewek beng-berokan, kami mah teu percaya lamun Aririn bogohon ka dewek. Iri, bilang bos. Aran aing mah Jil, lain Wito, Dinto gagah pertengtang. Aduh. Selain geulis, kami mah artis nu paling pila. Bila kamu gak tahan, ayo